Rek nganjuk dengan sang Bu. Tadi anjukkeun. Di pasar lagi teu meunang anjuk. Haker naon atuh dagang ai tadi anjukkeun mah. Hanya karena naon atuh balanya itu boga duit mah. Coba deh mayar hutang warung abi sabaraha? Odek mayar hutang neng, kala antosannya urang tinggal heula. Hutang neng teh di dieu teh 600.000 neng. Nah, ibu nih gede-gede teuing ya hitungan abi mah palingan oge 200.000. 200 di mana? Sakitu nganyukan merekpek 200. Bu, kunaon ngalamun wae? Iya neng, ibu mah meuni lieur, aduh rek nying hareupan munggahan teh ni teu bararoga duit neng. Ah, abi mah tara lieur-lieur Bu, daku salaki ge abi mah dicukup. Lamun nya ge dicukup ku salaki unggal poe mau nganjukan ka dieu.